wabarakatuh. Sampurasun sadayana wilujeng sumping di pos ronda podcast generasi anom semanda. Di dia orang bakal ngobrolkan tentang Talaga Warna sareng babad Aki Sayang Hawu wilujeng nyakseni. Naon wae sih isi wawasan Aki Sayang Hawu teh? Isi wawasan Aki Sayang Hawu nyaeta anjeunna nyarita yen lamun Sumedang rek diruruk ku Wadya Bala Cirebon teu kudu salempang teh. Sabab nu arek nyimir sanajan jumlah musuhna loba. Anjeunna ngajak supaya ulah mundur sareng kudu wani. Tapi oge anjeunna ngingatan supaya teu ngabobodo sareng teu ngalakukan perkara nu nyieun cilaka. Ai isi dongeng Talaga Warna teh naon wae? Dongeng saka Talaga Warna nyaritakeun kaayaan hiji kerajaan di Patambahan anu dipimpin ku Prabu Swarnalaya jeung Permaisuri Dimas Purbamana. Sang raja jeung ratu teh lila tugas anak nepi ka maranina tanpa kabuat gede. Sabada muli bener wae Nyimas Purbamana ngalahirkeun hiji putri anu geulis pisan ngaranna Putri Gilang Rimukni. Putri kasohor ku kaendahanna. Tapi kalemahanna manehna manja, teu daek ngalakukeun pagawean jeung sok hayang menang anu naon kitu hayangna. Kumaha alur babad Aki Sayang Hawu teh? Babad Aki Sayang Hawu teh ngagunakeun alur maju. Terus teh mana? Temana nyaeta perjuangan jeung kesetiaan Aki Sayang Hawu. Palanguna saha wae? Palakuna aya Aki Sayang Hawu, Pangeran Gesan Ulun, Wadya Bala Cirebon, Ki Nangganan, Ki Terong Peot, sareng Ki Gandong Hapa. Ai puseur sawangana? Puseur sawangana nyaeta jalma katilu. Kumaha alur dongeng Talaga Warna? Alur dongeng Talaga Warna gunakeun alur maju. Terus teh mana? Dimana kasombongan jeung teu daek ngahargaan pengorbanan batur bakal jadi musibah. Pelakuna saha wae? Pelakuna aya Prabu Swarnalaya, Dimas Purbamana, Putri Gilang Rimukni, Rahayat sareng aki-aki di Gunung Gede. Terus puseur sawangana? Puseur sawangana nyaeta jelma katilu. Naon sih bedana babad jeung dongeng teh? Babad mah dumasar sumber sejarah. Sedangkeun dongeng nyaeta bahan carita hayalan. Hiji deui pertanyaan, di mana latar babad Aki Sayang Hawu teh? Nyaeta karena aya di kerajaan, di daya luhur sareng di kabuyutan. Ai latar dongeng Talaga Warna? Nyaeta aya di Kerajaan Kuta Tangguhan. Sakitu ti kelompok abdi hatur nuhun tos nyakseni hampura bisa aya kalepatan mugia sing janten inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.